Balai Agung bangun suung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancanitis-tis jempling kembang-kembang semu nulayu atuh ieu sasatoan seueur anu teu ngalaksanakeun kagiatan ngiring prihatin ku ayana ieu hiji suhu nuju teu damang anu patungon teu aya sanes Aswatama putrana tenan Asyep Aswatama kaula putra ama ulah dijauhan kasih ama bisi ayeuna pisan ninggalkeun alam dunya aya ama tobat ya ya Aswatama putra ama cing regreg cing pageuh kasih bisi ama rempas caringin di buruan ayeuna kene pangbejakeun ka jalma-jalma anu kungsi panggih hampura kitu bisi kasinggung dina waktu ama kercager ama rumasa da puguh jelema mah teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran watir li kidap tuluikeun ieu pasantren jajar sok kalima ama paur teu dipalire we ku pemerintah negara Astina da puguh panginten ngahormat soteh dumeh ama aya sok ingis diusir putra cing inget kasep gajah paeh ninggalkeun gadingna manusia paeh ninggalkeun jasana keun da ama geus ninggalkeun jasa ka maranehna kadar teu mulang tarima ka anakna nyata ka hidep cing ngalalakon cing mandiri ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri ya walai naon atuh ama geus teu hararayang kasih nyung si diri nyuai lagu kuates panceran di tema ku waktu lingsir tunggang gunung anu ngawawas jika nungan ngajak sujud Gusti muja kaya maha mulya languyung koneng nu ngaganti
dinasti wis kena bikin dinasti kersah yang mapak bahya kena lara kena lara mau sama keung putra teh kasih daya batur pakumaha ulah leutik hate bager lancang saya ai soal maot mah teu ngora teu kolot teu nu gering teu nu cager ai geus waktuna mah teu bisa dihayang-hayang jeung dimung-mungcu ngan amat terek nenen kadede kahidap timalan mangga hiji omat maneh ulah sare keur tunuh ulah sare keur tunuh dua ulah dahar keur lapar katiluna ulah betah sare dirangkai hari ulah sare keur tunuh teh maksudna usahakeun tunuh-tunuh oge kasep bebejah heula kanu kawasa memeh sare teh beuntakeun panon teh tunuh-tunuh oge bakti heula memeh sare bisi diparengkeun maot datang dina waktu keur sare daun ulah dahar keur lapar ulah dahar keur lapar teu tingali jelema lapar janji kedawak si banyo getara deket pipanyaki teu nu kitu teh usahakeun memeh dahar teh bersihan heula leungeun ulah luak liuk naone nu aya dihareupeun mangpaatkeun jeung syukurkeun jeung memeh di dahar teh pikir heula naha eta rejeki teh meunang halal sabab lamun meunang haram eta awak teh diracun ucu sabab jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa bisi jadi mani madi maningkem bisi jadi turunan anu salah lain anu soleh ulah sare dirangkai ai rangkai teh imah can anggeus atuh puguh we loba reungit jeung angin jadi ngaran-ngaran ulah sare dirangkai teh ulah boga rasa geus tamat eta ilmu ulah boga rasa geus anggeus pangabisa lamun urang boga rasa pinter komo batur ulah nganggap enteng karena ilmu batur kasep ajen ulah pinter aing teu batur leres diestokeun ama bisi ama ayeuna Bali ama rumasya pinuh ku dosa hirup teh aduh ampun tentu
pilih palai tuangan atau amat teu hararayang kasih nu asup ge pan utah deui nanakeun geus mungeun sapraptanipun nipad menegara sampun dumugi dateng ngarsa kebenaran sararepinya laras tujuh subung merintah sampurasun saha kasih nuneang berhenti pusir daya rampes rampes sampurasun rampes kunaon geuning tobah ya waduh kunaon itu Tuang Rama nu mawi pun bapa teh nuju teu damang lan tobat teu damang leres parantos sabaralami sasasih mah aya saha ieu kaula Satyaki paman ayo anger Satyaki mana ayeuna ieu kaula paman nu aya kubagja damang sae paman kunaon ieu paman teh udur anger henteu sareng anger Batara henteu nu da teu aya wartosna teu damang oh teu aya wartosna teu aya wah pirang uteuing aya wartos nuhun atuh kana panglayadna ih ya atuh etang-etang ngalayad deh paman duh kumaha aing ieu sadaya-daya kulan mugi awe nyuhunkeun pitulungna ka Raka Batara panglanongankeun ieu pun bapa sae nya kitu teh rupina ieu mah daerah Raka Batara mah pan kagungan gamar lopian leres jadi ngutus kaula dongkap ka dieu teh teu terang kaula yen teu damang saurna mah pangjemputkeun ieu kasepuhan tang tos rupina bade dilanongan ku Raka Batara nuhun ama tagening ama naon kasih ama teh bade dicana kana Gera Dwarwati rupina bade dilandongan ku Raka Batara alah ulah tama ka dieu ama tong dibikeun ama teh moal kuat di jalana cacak kacai ge pan ama teh lieur kasep entos numawi ieu teh ku Raja Astina oge parantos sabarakali bade dicana ka para ahli medis nanging nya kitu Kangjeng Rama teh alimun wae rupina ieu mah rupina Raka Batara mah aya pilanongeunana geuning ama saurna teh aya pilanongeunana di ditu entong pertahankeun ama kasep munyaah ka ama lamun aswatama mikeun ama sarua jeung teu nyaah ka ama sarajeng teu nyaah ih nyaah bade dilanongan entong kasep panok pajangnya di dieu cing persantene apa cing persantene kesepuhan tong ngarepotkeun anger alimun gini haturkeun ka Raka Batara wirih Kangjeng Rama teh ku pemerintah negara Astina ge ku Raka Prabu Siudana ku Kakang Karna ku Raka Prabu Baladewa bade dilanongan alimun menawi Semun bade kumaha nolakna kaula da ieu teh tugas ti Raka Batara kedah kabantun wae wayahna we tong dibikeun tong kasep ya tenang ama
Hapunten we sih moal tiasa kasangakeun panginten da kitu kadangu ku salira oge. Kangjeng Rama teh nolak diajak ku saha-saha oge. Rupina ai kaula mah bade maksa wae. Pertahankeun. Nya. Bade dibantun ayeuna keneh. Asyep maksa mana kabina-bina teuing teh aya tampolong gigireun. Dagorkeun kana sia. Seblok gitu. Aya Pula Hapunten we saurkeun Karaka Batara upami leres bade ngalandongan mah sanak we ka dieu we angkat kitu. Kedah kabantun ieu kasepuhan. ulah kasep. Panuhun ulah bade maksa we. Bilih aya hal-hal teu diharapkeun. Bade kitu bade kieu tetep ieu kasepuhan bade dibantun ku kaula. Cing kepret kenya suata mah. cepret ku karet gelang padauna nya. Lain aya karet gelang tadi na meja Di kumaha? hakan nya cepretkeun kana matana atuh. Hapunten we moal tiasa bade dipaksa ku heula wis. Sampean pami kitu mah sanesnya panginten. Da ieu mah tugas aya hakna keur aswata mah pikeun mertahankeun. Halus anak aing. Upami kaula maksa teh kaula aya hak pikeun mertahankeun. Nangge jalan kumaha bae mangga. Lamun kitu carana kaula rek maksa aya keluar. Bisa anjeun maksa kabawa Kangjeng Katsana Kangjeng Rama semplakeun latak-tak atuh. Apa kensa pegatkeun bu salabar. Keluar geutis satetes amakan sanami keluar Jawa Tinaga. Ayo, lamun kitu carana ditunggu di luar. Tewak.